Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus ka rerencangan simkuring, guru simkuring ye nu belah katuhu Kiai Haji Saipudin. Benar dengaran itu? Iya, mudah-mudahan dibere teger nyana, dibere kuat, dibere bisa nyandung. Atuh gagah gejang naon itu nyandung. Kopong tau apa sih? Oge ka kiai-kiai anu sanesna nu hadir dina ieu haflah anu kusimkuring sangat dimulyakeun pisan, termasuk kiai anu belah kenca ieu anu geus masyhur di Solear. Kiai Haji Profesor Doktor Supendi AF. AF teh anak bil khusus pisan ka keluarga duka Ibu Hajah
almarhumah Ibu Hajah Sukat anu kasida pisan kusim kuring dimulyakeunana kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi kaopat ieu urang tiasa kempel di bumi almarhumah dengan sejak ngabesuk ngadorong doa anjeunna parantos mulih ka jati mulang ka asal dengan perkiraan umur 65 tahun ora keneh lamun bebeja heula waga kula maksudna teu maning ieu we Ibu Hajah wadi dia aya keneh mangpaatna terutama di kalangan keluarga nya nama bageus ayalah loba manfaat aya incuna ge ngadoakeun bapak kolot kiraha aya jadi keluarga nu kitu ku teu manfaat ya Allah ya Rabbi disangka ku batur bagus we padahal lamun nyaho mah ulah nyaho nya Ibu Hajah parantos mulih teu aneh urang ngadenge nu maot teh sebab geus sering puluhan kali ratusan kali di mata urang nu maot eta geus ambalaya nu di rumah sakit muriang nu di imah muriang nu sehat anu berjamaah maot sekaligus kena tsunami ambalaya angin sloba tapi eta hate urang teu daekeun leuleus pemandangan maot nuku urang kasaksian rupa-rupa teu daekeun leuleus tah hate urang teh boro-boro ente ieu nu dihareup carang kapanggih jeung kula si atuh sering kapanggih jeung diajak bae ieu mah bangkawarah ieu mah teu daek leuleus hate teh ya Allah ya Rabb maksud leuleus hate teh kumaha emang Kiai leuleus hate teh kurang pati resep karena dunia eta leuleus hate siga alhamdulillah dagang teh macet lain leuleus hate macet jang ukuran urang deket apa jauh ka Allah ulah dideleuna naonna ragap diri urang datang ka mana urang teu resepna kana dunia sebab Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tadi dibacakeun ku qori urang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sering teh ngadenge jeung urang ge sering maca
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuh si mas sebelum tuh dibaca wa mal hayatud dunya teu aya ari kahirupan dunia illa mata'ul ghurur kecuali barang-barang anu pinuh ku tipuan. Hina berarti pinuh tipuan. Soeharto presiden urang katipu ku dunia, Ibu Tin katipu ku dunia, mak aja tuh jadi pakai ibadah atuh mudah-mudahan jana onda mak bege presiden sangkilan di kanarakakeun jadi raja di dieu sih ya. Raja lain naon lain ngagujubarkan neraka. Andai kata ieu mah. Andai kata. Yuh, ya Allah, ya Rabb. Eta mangan sakadar jana hudangkeun hate hungkul urang bari mah. Urang datang ka mana ye? Kurang pati resepna kana dunia sabaraha persen. Ye cenah ja urang mah henteu lumantak teu boga lain boga nah resep aya nu boga tur resep aya nu resep tur boga kabeneran aya anu teu boga tapi resep atuh ya teu boga tapi resep bloon kan. Masya Allah kan parah ya mah. Jadi ngukur kadeketan orang ke Allah sabaraha pegatda orang terhadap dunia eta bae ya insyaallah. Urang mah boro-boro naon neuleus sapeda kempes ge resep. Neuleus sapeda kempes resep. Hayang maksudna. Hayang lumayan cenah ye dibawa ka Madura mah lumayan. Di kilo aya bae tah ka resep teh. Ya Allah, ya Rabbi. Resep bae. Pemajikan di imah boga, lumayan bisa kena dipake. Tapi neuleun nu sejen teh resep bae. Ieu jurig ngaranna. Banyak lain jelema ieu sebenarnya mah. Cek ulah ge tadi tenar di solear. Ieu raja namun hayang nyaho mah. Teu daek empeh teh hate teh teu daek empeh gitu teu kieu teh ye. Lah jaing mah geus kolot. Sugih geus, baheula gagah geus, baheula teh zaman di Jakarta ya alhamdulillah ku batur di bos-bos wallahualam asli mah lah ku ari mangge sekolot geus we urang mah lobakeun ka masjid we ti imah ka masjid ti imah ka masjid ti masjid ka imah geus we sakitu alhamdulillah terbukti di Haji Pendi masyaallah eueuh pagawean iwal ti imah ka masjid ti imah ka masjid beneran lain lalagaan ngan kotak masjid eueuh. Oh bener lah ieu coba atau emang tenar di solear. Ya Allah ya Rabb. Di era internet ayeuna, di era globalisasi ayeuna, di era Presiden Jokowi
anu alhamdulillah karasa ku urang adil jeung jujurna karasa atuh si ulah lu culak cileuk atuh aing keur ngomong karasa agurang masyaallah kajin jana urusan politik urusan ekonomi urang kembali ke urang artina urang ieu bakal maot sarua jeung almarhumah dunia anu sakieu begahna indah pohara geus maot atuh geus ditinggalkeun nu dibawa teh ngan saboeh-boehna we hungkul nu dibawa per detik ieu teh boeh anu bakal mungkus Haji Pendi teh geus aya 100% geus aya sia doang mah hiji heulanan geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz boeh nu bakal mungkus jana teh geus aya kunaon make jeung jegre amat ya Allah ya Rabbi inget Masya Allah boeh nu bakal mungkus urang teh geus aya tulisanana Masya Allah kari nah iyalah jang itibar ya saat ieu urang hirup di alam dunia dibere ku Gusti Allah jag-jag ringkas alhamdulillah mata bisa nempo sakumaha kahayang urang resep urang sesuai jeung nafsuna ceuli kitu kene bisa ngadenge sesuai jeung kahayang ceuli irung bisa ngambean sesuai jeung kahayang ambe irung letah leungeun suku nurut deh nurut sakumaha loyog hate urang cak hate urang cekel tah dicekel cak hate urang pesek tah pesek cak hate urang ngalengkah sia ka anu ngalengkah ieu suku ya Allah ya Rabb ieu teh agak hota urang setia anu luar biasa ka urang pohara kurang kumaha Allah mere nikmat ka urang cakate urang deuleu bagus gelis tadakeun nomor SMS-na siap nurut ya Allah ya Rabb nurut ceuli kitu kene perintah hate teh nurut be iyalah salila hirup urang teh ngahadam ka urang mata ngahadam ka urang ceuli ngahadam ka urang irung ngahadam ka urang leungeun ngahadam ka urang suku ngahadam ka urang sakumaha kahayang urang di akhirat engke justru ieu leungeun bakalna jadi saksi leungeun bakal ngomong pernah dicekelkeun ka si mbak urang mana anu susuna diojol jeung baso teh siap atunya kunjuk kalau tak leungeun tak sia leungeun ye ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid aya nu terlupakan di diri urang teh sanggeusna urang belajar rukun iman amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ieu iman ka Allah iman ka malaikat Allah amantu billahi wa malaikatihi urang teh iman ka Allah iman percaya bahwa Allah teh nyiptakeun malaikat eta nu
aya digigir katuhu hiji digigir kenca hiji salila hirup urang teu pernah lepas nyana selalu mencatat naon bae anu ku urang diucapkeun dicatat bahkan nu ku urang digawean dicatat teu pernah aya anu kaliwat saeutik-eutik acan terlupakan ku urang bahwa digigir katuh urang aya malaikat raqib digigir kenca urang aya malaikat atid selalu mencatat pagawean urang kalakuan urang ucapan urang ya Allah ya Rabb ieu malaikat raqib mencatat anu positif nu bagus malaikat atid nyatet anu goreng-goreng negatif nah kuari dek nanya kula ka urang dieu kira-kira Haji Pedi lobaan catatan positif apa negatif sportif negatif boro-boro engke di akhirat ku malaikat di dunia kene geus jadi saksi nyaksian nya lalu ngomong ya nyahuan batur ge kadeleuna meureun beungeutna ieu teh beungeut perang kan beungeut kadeulean beungeut ibadah tah ieu di tukang tah ieu ieu beungeut setengah ibadah ieu mah beungeut ieu naon ieu kos ieu sinaran beungeut ibadah mah sinar teu kudu di sorbanan teu kudu di jubahan teu kudu di jasan teu kudu make tamer teu kudu aya sinar ka ciri ya Allah aya tanda nur ilahi nu apaleun mah masyaallah kan ya Allah mencuat muncar cahaya ilahi tuh urang lamun awewe nya geulis wajahna awakna semampai loba teh mah nu kitu mah tetapi na ieu nu aya sinar ilahian anu pasti lamun ku urang disunting ya na dikawin bahagia sebab bakal tentrem lamun aya sinar ilahian deka mamana nanya kare ka mana tuh kan geunah doaku menyertaimu be ya malain bang di kemana sih emang aja ngabur saya katabrak gitu sih awajikan geunaheun tuh datangna disambut aya nur ilahian di dieuna lamun das usaha teh maka keur teu meunang nage alhamdulillah nu penting kakak usaha bae ja usaha teh ibadah kan ngeunaheun kana hate komo keur meunang keur teu meunang nage masalah penting mah kakak usaha bae ibadah ieu mah penting nama sakitu bae atas nama suami berarti bertanggung jawab kakak ku ngaluyurna ge usaha kula mah ieu teh geus bahagia luar biasa asana hate urang eta jeung kulkas ge ti isan hate urang ini mah lain deh bang usaha mana buktina mana ya Allah ya Rabbi sinar ilahi ketika aya nu maot tatanggana noel ka tahlil atuh aya sinar ilahian penting dihudangkeun ka tahajud atuh aya sinar ilahian neunaheun boga pamajikan keur magelis semampai aya sinar ilahian kuari Bang Haji Pendi kukula dek ditanya maning mana aya awewe gelis cuman eueuh nur ilahi aya jore tapi aya nur ilahian maning mana main gelis aya nuran goblok nama meureun urang bener-bener urang ditu benernya itu akur yang pertanyaan gitulah
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya kembali tadi saat orang hirup di dunia lengan begitu setia ka urang, mata begitu setia ka urang, celi begitu setia ka urang, tetapi ke di akhirat al yauma akmaltu lakum dinakum al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nakhtimu ala afwahihim dina poe ieu kaula ngonci kana sungut. Masya Allah. Wa tukallimuna aydihim leungeun nu kuari setia ka urang titah nyekel naon bae ge daekeun. Nu meunang cak agama, nu teu meunang cak agama, nu haram terus bae setia luar biasa. Jaga di akhirat wa tukallimuna aydihim leungeun bakal jadi saksi. Saat Haji Pendi sungutna dikunci jaga di akhirat, justru leungeunna ngomong, cak leungeun kula pernah dititah kunyana nyabakan sacabak-cabakna. Malaikat coba nyabak naon bae. Ngomong leungeunnya na ngomong. Coba nalaing leungeun sia. Tuh, kadeule ku kula mah. Ya Allah, Gusti si leungeun ih uyuhan. Nah iya kabeh mata urang bakal ngomong, cili urang bakal ngomong. Ulah jauh-jauh saat ieu urang terlalu terlena terhadap alat elektronik HP. Kula ngan sakadar mere itibar mau izoh per hari sabaraha kali mencet bakal aya catetanana naon anu dipencetna kuramu. Malaikat selalu mencatat ketika anu dipencetna ieu positif soal-soal syariat, soal-soal nu dihalalkeun aya catatan. Tetapi ketika pencetanana anu dilarang ku agama bakal aya catatanana seperti lobaan anu dihalalkeun apa lobaan anu diharamkeun tapi pencetanana ngaku atuh sia bae nu ngaku Al-Qur'an ieu mah beungeut naon sih budak. Leungeun urang pencetanana ngaku diri urang lobaan nu dipencet ku urang teh nu meunang cak syariat apa nu teu meunang cak syariat. Masyaallah encan pemandangan di HP lobaan anu meunang apa lobaan anu henteu. Ya Allah ya Rabb cukup jangan gujubar ka neraka pepencetan HP hungkul. Mantap ku kula mah geus diusulkeun ya. Disusulkeun ka malaikat Malik. Malaikat sama dia. Tuh, Masya Allah karim. Tadi ge urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul, ka para rasul, iman ka malaikat. Nu wajib dikajahokeun 10 Jibril, Mikail, Israil dan selanjutnya. Nah, Jibril pembawa wahyu, Mikail nya nama wahuna ka Israil doang. Nah, nang bae ditanya nage kan. Mun jeung Israil nya nama geus pasini. Tetere. Israil lagi geus kieu bae di kawana dia. Itu malaikat mah bahasa naon bae bisa. Bisa lah, iyalah. Jang sebuah renungan hati-hati terlupakan ieu teh per hari-perharina bahwa di diri urang aya malaikat raqib jeung atid sebagai pencatat. Urang leuwih sieun ka polisi, leuwih sieun ka
TNI leuwih sieun ka aturan-aturan manusia dibanding jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, per hari da ieu urang catetan urang asupkeun ka jero kalbu urang. Loba anu mana ieu mumpung aya keneh waktu anu pernah ku urang dilakukeun kurang bagus tobatan. Mulai ayeuna ka hareup urang kejar du positif-positif. Tingkatkeun kualitas urang monggo Allah. Ningkatkeun kualitas di dunia mah. Mobil tadina teu boga supaya boga kualitas dunia. Tadina pangkat dengan sakadar itu balok hiji supaya balok dua. Besi butuh balok di imah loba. Atawa wilayah baheula mah sakadar teh ngan sakadar jadi lurah yang jadi camat, di camat yang jadi kualitas dunia. Nu di deuleu teh sekedar dunia dan dunia. Ulah eta gampang teh mah. Kualitas urang mungguh Allah tingkatkeun. Lamun pernah terjadi di Amerika mendidik seorang anak jualan ieu mah ieu. Dibere nyana kaos seharga mun di urang mah 20.000 jual tak kumaneh cek bapakna dijual alhamdulillah dengan bisa na bicara nu 20.000 teh bisa harga bisa laku jadi 30.000 seuri bae bapakna bisa maneh alhamdulillah bere deui kaos model eta coba kuari supaya laku 100.000 ulah je tingkatkan coba kumaha carana dipikir kunyana supaya laku 100.000 kumaha ieu teh Masya Allah ya gambar bintang film tempelkeun kunyana ka dieu dijual jadi mahal tuh kan isukna BPJD alhamdulillah bae jadi laku lain 100.000 malah laku 200.000 bisaan maneh cenah beredei kaos nu eta supaya laku 500.000 ayo mikirnya wah kebeneran aya Haji Pendi pak tempelkeun di dinya hati teu laku sama sekali teu bisa ningkatkeun ngaranna eta Masya Allah dengan berbagai cara bisalah laku kaos hanya 20.000 hargana tetapi pertama bisa jadi 30, bisa jadi 100, jadi 200, bisa jadi 500, terakhir bahkan bisa jadi 1 juta dengan cara manehanana. Bapakna cuma senyum bae. Cek bapakna maneh bisaan. Kumaha eta bisa-bisa kitu? Kukula dipikir cek anakna supaya ieu berkualitas menurut manusia. Supaya lakuna leuwih mahal jadi karesep-karesep jelema teh kumanehna dituturkeun eta mah cara berekonomi seperti eta saat ieu kuari ieu lockdown corona covid nyana kan dagangna karung bae deuk saha nu meuli karung kuari mah jualan masker bos hanya maskernya gitu menang sembarangan yang warna hijau bos yang lain mah nggak boleh nah iya kan kudunya eta ngaranna usaha ieu mah usaha karung bae atuh hutang terus datang ka kuari ieu mah usaha potong sawah geus dijual bahkan anakna ge geus hampir diteluh bapak ieu aduh tuh beres sih mah ya kalau tuh mendidik karena nah eta teh carita kualitas dunia nah kuariga urang supaya berkualitas indallah kumaha carana sangkan engke urang ketika ditimbang amal teh lantaran berkualitas indallah leuwih berat ke arah katuhu nikmatkan urang nah kualitasna atuh menurut Allah
supaya rada ditingkatkan satu kadanan cara wali Allah mati resep pisan kana dunia minimal ulah pati resep minimal eta mah kunci tah supaya orang teh ya berpikir hati aing mah jar resep kada dunia ya resep lain urusan boga jeung teu boga resep jeung teu resep urusanna kita ukuran nomor hiji eta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur lamun jelema ngejar-ngejar dunia berarti ngejar-ngejar mata'ul ghurur ngejar-ngejar barang-barang anu penuh dengan tipuan. Orang berangkat mengejar dunia sedang mengejar mata'ul ghurur. Orang transaksi mata'ul ghurur. Diris lamun sesuai jeung agama, lamun teu sesuai jeung agama, make ngabohong, make nipu dan lain sebagainya nya mata'ul ghurur nya carana teu beres. Terutama ku ari urusan kredit. Mana jelema nu teu ngridit dunia mata'ul ghurur carana ge geus make cara anu ribawi teu kumaha coba tanggung jawab di hadapan Allah. Pertama ulah pati resep teuing kuncina. Nomor kedua berpikir kualitas aing engke di hadapan Allah teh kumaha. Sedengkeun pangbalikan teh cuma dua, hiji surga, nomor kedua neraka. Kuari hitung diri orang aing si mun paeh ka mana ieu aing mun paeh ka mana ieu kuari nanya ka Mang Haji kira-kira Mang Haji mun paeh kira-kira ka mana sombong ya jelema tilok ibadah yang ka surga sombong berarti ya boga kayang doang nah iya nah coba ulah sombong kira-kira mun paeh ka surga apa ka neraka sombong sekali deui kira-kira neraka loh ngaku ngarakunya nah hebat bakar lain gitu ya Allah ya Rabb abdi teh dipayeuneun Gusti teh nanaonan abdi teh ciptaan Gusti ibadah abdi teh kieu bae asana abdi mah meureun pangheulana ka neraka tah hebat jelema di hareupeun Allah kitu abdi teh meureunana bakal jadi suluh neraka Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Tapi Gusti abdi teh teu kuat mun di kana neraka ke ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa anan jahimi ka surga firdaus abdi teh lain ahli ka neraka jahanam abdi mah embung atuh sia ka mana atuh ye geus bae di tengah bae rahasia jurus di tah MC mah caknya aing mah kajen di tengah bae lah heuh cak kira jadi berarti ka surga nya lain ahli lain ahli ibadah ka neraka tuh jangan ngaranna geus embung geus bae nya nemah Gusti abdi mah di tengah we kakana eta mah tawadu tah MC nu tadi kebal-kebal kan di tengah bae makana anu nanja cek malaikat sia di tengah bae atuh kamanakeun ngageser ka ditu saeutik atuh 18 teuing tuh ngageser kan ka ditu ka surga encan ka surga mah kae anu nanya di cek malaikat sia di jambe teu betah mah tuh betah mah henteu kan di ditu deket lawang atuh di ditu deket lawang tuh kebal-kebal ka ditu asuh nah ieu mah lain cek malaikat sia di tengah bae kae naon atuh geus kieu bae ka ditu ka neraka habak para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mualila deui urang ge antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum laikun urang bakal nyusul tiga ho buah nu ngora buah nu kolot ngan alangkah baikna nu nyusul ka ditu nu kolot nu pantes nu kolot heula kolot jangan mah wis geus lain di hulu di dieu geus wisan geus paling tilakeun dia ditu tuh aja sepo ditu geus paling hijikeun jeung aja sepo udah habak lah nah ieu mah jang itibat lain lalaga jemari-jemari urang pencetanana bakal ditulis malaikat teu pernah sare malaikat teu pernah lengah lengkah-lengkah urang ka mana aya catetanan leungeun-leungeun urang bakal aya catetanan
kuari begitu setia ngaladen ka urang tapi engke di akhirat justru kontroversi jeung urang nyaksian naon nu dilakukeun di dunia Allah karim tingkatkeun kualitas urang sakumaha tadi mantak naon mulai teh ayeuna ya Allah ya Rabb berpikir urang sabada ieu jaheul nya sabaraha anu sebaya jeung urang anu geus maot sabaraha anu sahandapeun urang anu geus barali ka ditu Gusti ieu teh tinggal nunggu waktu we idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim di mana geus datang ajal moal maju sasiku moal mundur sajengkal pas pisan teu bisa dicaritakeun waduh eta kamari ye nyana muriang lamun teh meureun dibawa ka dukun cager teu bisa kitu bu cenah mun diobatan mah teu bisa kitu janu sehat ge paeh mah paeh bae bu ieu mah corona ye aju paeh teu bisa lain ku corona ajal yakinkeun di jero hate urang ajal nah di mana datang ajal teu sehat teu gering teu kolot teu ngora teu budak berangkat bae aju aya nu ngadadak teh embal aya loba nu mere kabar ka kaula kiai doana atawa ngundang nyalateun hampir unggal poe ngan kulana rada kurang sehat ieu can pati sehat salila pulang ti Banjar teh tah can pati sehat pisan nah ieu teh hampir unggal poe nu ngadadak nu meriang nu ngadadak nu almarhum Haji Mamin atuh tas jupira datang ka imah maot urang sepatan teh mantas di pasar balik maot urang bitung isuk-isuk udang mandi nyunum nyiduh kopi sorangan deden di meja nyanana kieu be cak pamajikanana eta si ka haji kopi kunaon teu diinum cak nyana tita tadi datang pamajikanna ka dinya keur kieu be haji ya innalillahi nian kopi sorangan coba ayo kumaha anu di ditu belah ditu Cisokat teh di luhur beuteung pamajikanana atuh eta mah cek pamajikan ka haji kebal amat cek cenah teu hudangna teu turun-turun ieu mah berat kieu haji orengan mau di luhur beuteung ya sia masuk macem-macem kudu dijabarkeun bae budak bodoh jasa ya Allah ya Rabb Gusti Allah nu agung aduh kula sedih aya tapi naon gara-garana hayang seuri aya di pamajikan datang ka imah nanyakeun teh masalahna kiai cenah kunaon ieu cenah salah ki abi ayo maot keur kitu cenah teh jadi ke di luhur nu ditanyakeun ku kula eta mandina kumaha cenah teh kan nya geus mau cenah mandi junubna kumaha oh hebat ieu berarti pamajikannya mikiran salakina junubna kumaha atunya nama teu dipandian ge teu doraka urang nu doraka mah nya nama teu mandi ge dibalangkeun oh masalah cara kuari kena covid atunya mah teu doraka dek dipandian dek henteu dek dibungkus dek henteu urang nu hirup lamun teu dipandian lamun teu dibungkus lamun teu disolateun teu dikiblatkeun urang nu hirup bakal ditanya ku Gusti Allah terutama du bakal pageulana ditanya RT RW lurah terus ka dituna sampai ke RI 1 atas perintah saha ieu nembleh kabeh ikeur carita ngantak lah di Jati kamar ieu laporan ka kula bongkar itu di pandian mah teu disalateun mah bongkar pandian bungkus salatan kubur doraka urang selama maneh nanya ka aing kecuali teu nanya sabodo sia urang Jati doraka kabeh termasuk Haji Saipudin panggeulana doraka jana tah lo ti heula nya ka neraka jahanam bareng jeung mayit-mayit covid atuh keur carita ieu mah ye ulah karunya sebetulol hasud Orang Bogor hiji, bongan nanya ka kaula tuh.
Kemudian nanya mati nyaho, kula teu doraka lantaran nanya anakna temen nanya di Bogor. Cenah kieu bongkar. Wajib boga nanya. Bongkar. Kunaon cenah? Geus sabaraha poe? 2 poe. Bongkar 2 poe mah. Hayo geus terus bongkar deui ku manehanna. Bener ternyata Masya Allah teu dikiblatkeun, teu dibungkus, teu disolat. Bongkar, pandian, bungkus, olateun, kubur. Salila nanya, kula mah terus we ngajelaskeun sabodo tamu urusan dilaksanakeun henteu. Ngan tetep dipantau kudu dilaksanakeun sebab nanya. Alhamdulillah. Nah, ieu nu maot mah sebenarnya mah geus urusan urang nu hirup nu bakal ditanya. Nah, jadi lamun aya jelema junub maot, hiji bae mandina mah teu meunang dua-dua. Geus mandi mait bae. Teu meunang nawaitu ropal hadasil akbar. Nu ieu jang nu ieu teu kudu beak umat di junub ge kos hadas leutik urang ngakukeun hadas gede mandi na hadas leutik bakal bawa asal bisa tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi di Amerika kolot ngadidik anak seharga 20.000 supaya laku jadi 30 jadi 100 jadi 200 jadi 500 bahkan jadi 1 juta dengan kepintaran budak bisa wadehanana direkayasa ku wadehanana kaos nama seperti eta-eta kene boho ieu teh jelema resepna ka wana wah aya gambar Elvis langsung Elvis suka esi we bukan nyaos ya kampungan tuh Elvis Presley aduh udah nya nama mayor ge gayor heran mah teu nyahoeun nya aya deui lantaran di Amerika mah geus kitu anu resepeunna teh ke Mick Jagger dirapi-rapi punyana dibagus-bagus dijual bahkan kabeneran harita teh aya anu show langsung dipenta pokoknya tanda tangan eta nu mahal di kaosna teh langsung ditanda tangani ya Allah bil barokah meureunnya kaos jurig nah ieu urang mah lain eta tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi eta mah sakadar contoh hungkul jakolot dage nyaritakeun bukan itu tingkatkan kualitas kamu itu hanya sebatas ekonomi tetapi kualitas dirimu harus betul-betul manfaat buat kamu dan buat bangsa dan negara cakolotna nah etalah contoh-contoh nu kitu teh loba luar biasa baik di luar negeri di dalam negeri geus teu kurang-kurang urang mah tingkatkeun diri urang kualitas urang indallah lamun kamari henteu pati resep maca sholawat paksa ku urang kuari ningkatkeun kualitas sebab naon sebab diri urang bakal maot di akhirat anu pangheulana hudang Kangjeng Nabi na langsung ummati mana umat kaula Jibril mana umat kaula nu paling ti heula ditanyakeun ku Kangjeng Nabi lain anak lain pamajikan ummati tah anu katempo paheulana jelema nu loba maca sholawat ya Allah ya Rabbi ieu mah geus teu kadeule-deule ku Kangjeng Nabi diangsongkeun ge ieu cenah Haji Pendi teu wau Haji Saipudin naon beureum diangsongkeun wau kos kieu nya langsung baca sholawat itu mah terhasut beureun ieu sholawat paksa ningkatkeun kualitas urang paksa urang ulah loba-loba maca sholawat nah sapoe sapeting 4.444 kira-kira emang dasar pinarakaeun meureunnya tidak ekeun ngapain di ngap 4.444 malah mun teu kuat 444 lamun obakena 44 ujungna moal maca ieu mah budak
ujungnya malah macam kaji aku. Atuh 24 jam mantak naon sajam. Urang teh nyelangkeun sajam deuk menang sabaraha bae. Ya Allah ya Rabbi 24 jam. Masya Allah pakai naon teh si waktu. Jangan ningkatkeun kualitas urang indallah. Tasbih bawa ku urang. Meuli urang. Tasbih sajam. Jam sabaraha aja ku ya. Coba aing mah deuk penting bae ya. Mulai jam 12, eureun jam 1. Deleukeun ku urang jam. Maca salat mah teu deleukeun jam bae. Emang orang umat tarolol. Tuh, nya nama tasbih saha sih eta. Tasbih saha? Tuh, nya nama maling lain di mana bae di tempat kaji ge maling bae. Shalawat saja. Jangan ningkatkeun kualitas indallah. Urang moal ka mana deui. Bae kaji. Bae. Ya Allah ya Rabbi. Jenderal, bae. Letnan, hai, RT, Koit, Kiai, Pupus, Haji Pendi, Modar. Aduh, Kangjeng Nabi wafat. Kangjeng Nabi wafat, Kiai Pupus, Ustad mah maot, Haji Pendi mah Modar. Aduh jelas baparae lah kabeh. Nah iya kualitas orang mantak naon salila hirup geus sabaraha umur ayeuna geus boga sabaraha ribu sholawat lamun urang ningali mama di itu tuh di Bandung teh Cibitung nu sok haulna seminggu rame na luar biasa eta catatan maca Qur'anna begitu mawat aya catatan nanya tamatna 5.900 kali tamat. Masya Allah tasih berarti sabaraha kali eta lain unggut-unggutan aya dia geus sabaraha kali tamat. Jalan teka itu jak Qur'ana ke leugit. Qur'ana leugit tanyakeun ka anakna aya teh anakna ge. Qur'an bapak kemana? Qur'an yang mana pak? Qur'an yang biasa dipakai kan lama bapak dijual. Atuh tuh teu baca kumaha Qur'ana ge dijual. Pamustungan. Nah, ieu tingkatkan kualitas kadahanan jadi wali Allah eta teh gara-gara ningkatkeun kualitas wali Allah teh kekasih Allah kadahanan jadi solihin anu hablum minallah hablum minan nas rapi kadahanan urang mah pecinta wali pecinta solihin bae tingkatkeun kualitas urang asal cinta jelema ka solihin cinta ka wali pasti engkena aya sinar nyorot ka urang hayang nurutan. Jelema mah kumaha dipake kacintana almarhum aman ahabba. Jelema mah kumaha dipake karesepna ke di akhiratna ge dihijikeun jeung si eta dipake karesep ku urang. Kuari di duniana resep kasap pasti manehanana yang nurutan. Kuari resep ke Presiden Jokowi pasti nurutan. Resep ayeuna ka menteri atau ka wakil pasti nurutan. Urang dia kan cinta kabeh. Urang dia mah cinta Jokowi, cinta wakil, cinta DPR nu ayeuna. Cinta emang geus kanyahoanna banget lah pokona. Kanyahoan karasa jujur jeung adilna kunyana ge karasa. Teu masalah ya mah. Teu masalah keur carita ieu mah keur carita. Daripada sia ka dihenteu ka ditunta. Nah ieu mah keur carita tingkatkeun kualitas urang. Geus kajen teh urusan dunia ieu. Geus ulah kumaha teh dunia mah kajen di urusan kunyana ge teh keur diurusan urang teh ku caranyana. Kajen urang mah tinggal nemah mah sapira rakyat. Geus antepkeun urang bae. Engke ieu dihareupeun Allah kumaha tingkatkeun kualitas orang mumpung hirup 24 jam masa teu sajam-sajam acan sih pake takarrub ka Allah nu khusus
selain salat 5 waktu ngantak naon metak sajam sholawat sabaraha we meunangna geus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi pokoknya ajung geusan ka karang hiji doang. Wah, teu beres. Urang teu beres. Ulah langsung assalamualaikum. Terus baca deh. Hayu sameunangna. Eta belajar ibadah teh kos kitu. Belajar ibadah teh paksa. Engke na mah geunaheun bakal ge. Urang lamun geus terbiasa jam sabaraha ye urang ngeunahna, terserah ente sebab kan aktivitas beda-beda kan. Aktivitas anu di pabrik meureunna anu kuari pabrikna seperti kieu anu tani meureun tanina ge seperti kieu tani di mana tuh jalahan ge eueuh kudu di tangkal jagong di sisi tembok tadi kula neuleuh nya tangkal jagong sisi tembok heran aing mah ka urang uwung sakula geus eulahan jasa ye budak ge kajeun ku kumaha ge engkene eta sabaraha tangkal jagong mun teu ribut kajeun ku kumaha ge ribut cek ieu nu aing cek ieu nu aing cek ulah gara-gara jagong si dibunuh geus maning teu kuat dicabutan habak teh keur ngomong doang keur ngomong ieu deuk ka mana aktivitas urang kuarikeun kieu ye nu warung sakira terserah tah mah urusan mah pribadi masing-masing ngan jam sabaraha urang ngeunana pilih kulangan sakadar mere jalan hungkul tingkatkeun kualitas urang geus maot kaduhu geus maot kaduh henteu cenah kieu shalawatna nu mana nu ente resep Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammad litan halu bil qadwatan farjul panjang ting cenah teh resep atuh tunjina munjiat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman tunjina bi nya eta ge panjang keneh ulah tuh eta bae tuh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad allazi anat alil hujuu al qasal eta ge cenah hese panjang kene salat mukhtar atuh salat mukhtar ge cenah eta panjang teh ieu mah budak keresep ieu mah keresep paksa urang mana sholawat anu urang resep eta nu akur jeung urang cek Imam Ghazali nu urang resep eta nu akur okos obat ya obat nyeri hulu iya bae siapa teu sopan ge nyeri hulu teh teu sopan obat sakit kepala kan mah bodrek gitu kan aya prokol aya naon deui pantogin aya naon deui tambah siap pantogin mah dan lain-lain sebagainya aya jelema siriet sirah ku bodrek teu nanti akur prokol teu akur dekolgin teu akur naon bae teu akur akurna ku bodreksin berarti eta nyana berkualitas bayi berartinya nah iya balikan deui ulah teh nya ieu mah ulah teh urang tingkatkeun kualitas urang indallah dunia mah geus diatur ku Gusti Allah jam sabaraha terserah apa nu teh subuh apa nu jam 12 apakah nu beurang ba'da zuhur apakah menjelang maghrib cenah jauh waktu kula siapa tolol kabeh eta ka waktu 24 jam banyak eta nu bagus mah cenah jam 3 tah eta jam 3 tapi teu daek hudang atuh da gila geus shalawat hudang teu penting tahajud ulah loba-loba 2 rakaat karasan ke di jero kubur engke bakal di jero kubur tak kualitas eta bae geus urang hudang penting langsung mandi salat Allahu akbar 2 rakaat geus sakitu mandi wudu 2 rakaat Allahu akbar hayang keneh ge lah jak kieu ge 2 bae sakitu geus teu kuat-kuat amat sarakaat itu mah hudang geus masalah haju sarakaat ge bari diuk kutu kuat-kuat kuat sarangkat ge bari diuk witir Allahu akbar bari diuk
asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah salam deui datang kieu ya nggak tingkatkan kualitas orang indallah punya sakit tuh sebab non tadi sebab aya nu terlupakan bahwa di pinggir kanan orang malaikat di kenca orang malaikat catat eta supaya orang lebih hati-hati wali teh hati-hati lantaran ingat aduh aya pencatat rempan masya Allah karim mata orang deui teh dicatat denge dicatat kabeh dicatat masya Allah nukan iwat ingis namun teu katobatan geus sabaraha maharim anu mun urang paeh kabawa ka ditu mun Allah teu ngahampura rek kumaha sakali deui dina pangaosan ayeuna teh sakaligus ngadoakeun ka almarhumah jeung para almarhum nu tadi dicaritakeun khususna umumna dulur-dulur urang kabehan nu geus marawat bapak urang uyut urang kabeh ieu terutama urang ieu nya tingkatkeun kualitas urang selain daripada salat anu 5 waktu coba supaya ningkat kualitas urang indallah baca sholawat atawa Quran naon nu urang resep sangkan urang maot aya engke tah deuleu masya Allah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah almarhumah akrab jeung simkuring lamun ka Cilongok breng jeung anak-anakna tadi menghadap kabeh asal ka Cilongok bae ka kula wah geus ngalal coprak bae maksudna ngobrol kunaon eta ku akrab begitu kula di bejaan kabeneran keur kurang sehat lobalah anu kula teu datang lain ieu bae insyaallah jeung kula lamun sehat ya tahlil malam tadina mah kamari can sehat malam kahiji ge can sehat nah insyaallah ka opat ieu alhamdulillah rada ku Allah dibere sehat ieu mah eueuh deui nya geus aya di alam barzakh alam katutupan antara anjeunna jeung urang nyana geus balik ngamimitian alam akhirat alam barzakh teu butuheun cau teu butuheun kue teu butuheun daging teu butuheun sop butuhna doa ya doa jeung ieu sedekah irhamu mautakum sedekah tah ieu dina anu ngadaharna urang tapi ganjaranna mah ka manehna ngadahar mah urang gitu. Tah naon nu dahar ku urang ganjaranana ceep asup ka kubur. Urang ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah mah teu percaya kajeun. Muhammadiyah teu percaya oh masalah nyana-nyana urang-urang. Geus kajeun urang mah percaya penuh. Sebab naon? Kudu caritakeun dalilna loba, sejarahna jeung dongeng-dongengna ambalaya. Geus kajeun. Jadi umat kuari orang doakan almarhumah Ibu Hajah Sukatna tadi mudah-mudahan mautna mawa iman Islam dosa-dosana ku Gusti Allah dihampura amal ibadahna ditarima dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal keluarga nu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere salalabar tur dibere tawakal Allah urang nu hadir di dieu kabehan bakal nyusul mudah-mudahan menta ka Allah urang bisa dibere husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah tur salila urang hirup memeh maot bisa ningkatkeun kualitas urang dengan berbagai ibadah-ibadah anu urang resep jeung mudah-mudahan urang dibere resep teh ku Gusti Allah asal geus dibere resep ibadah mah emang kumaha gitu aduh dibat lamun geus dibere resep nu paling indah di dunia kecuali ibadah namun urang geus dibere resep nu indah mobil hotel gedung kendaraan
makanan, minuman, wanita tidak ada. Lamun jelema geus bisa ibadah, ngarasakeun nikmatna ibadah, ieu kabeh eueuh nanaonan. Tah kadanan ku kitu mah maksakeun nya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.